masyarakat Sunda. Eta upacara upacara ieu dilaksanakan minangka wujud rasa anu maha kuasa. Ayu urang bebarengan saha leuwih jago sanaan tengah bumi. Dekorasi sadayana dinten ieu orang bade nyaritakan penaan hiji tradisi Sunda anu penting pisan nyaeta upacara sadera bumi. Tradisi pikeun ngaturkeun syukur ka Gusti Nu Maha Kawasa. Sedekah bumi geus aya ti zaman kadulu. Dina mangsa harita masyarakat yakin yen alam kudu dijaga supaya henteu nyababkeun bencana. Tujuanana nyaeta pikeun ngucap syukur, ngajaga gotong royong, jeung ngahargaan karunia. Biasana dilaksanakeun sakali sataun sanggeus panen rengse. Upacarana dimimitian ku doa, nyiapkeun hasil bumi jeung tumpang. Terus aya panggelaran seni jeung dahar bareng minangka lambang kebersamaan. Tumpeng ngalambangkeun rasa syukur, hasil bumi minangka rejeki jeung gotong royong tanda kabagja lamun dilakukan bareng. Tuna sedekah bumi teh tradisi anu pinuh ku nilai budaya, sosial, jeung spiritual. Mugia tradisi ieu terus dilestarikan nu generasi ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanana sampurasun. Kituna urang bisa nyimpulkan yang sedekah bumi teh tradisi anu penting pisan. Mengandung nilai budaya, sosial,